Lamun ayeuna geus beres cek tadi kanyahokeun heula sihamna tirkah-tirkahna siham-sihamna bagian-bagianna mayit. Ayeuna geus kanyahoan mayit anu pertama maot geus kanyahoan sihamna sakieu asal masalahna sakieu sewang sihamna jauh jetilu inung ayeuna 2 amun paman hiji asal masalahna genep. Lamun ayeuna geus sampurna kieu saur ajengan musannif dina kitab Rohbiyah waj'al lahu mas'alatan ukhra. Lamun geus saperti kieu ceki muso alias musonif waj'al lahu mas'alatan ukhra, jadikeun ku anjeun masalah anu salajengna masalah nu kaduana. Tah ieu bab munasahat ieu contoh ayeuna urang jadikeun masalah nu salajengna pan ieu pamajikanana maot harta warisna can dibagikeun, 1 tahun 2 tahun can dibagikeun keneh ninggalkeun salaki